Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neneun lauk na karama para bahayang na cecempe nu dariuk cukup loba tapi ngajawab salamna teu tamat kabeh. Wios diwihadi salam na wios. Namun di Bojong Gamir mah mustami sakil mustami mingguan. Geus teu aneh di zaman milenial ayeuna kana pengajian jalma geus teu pati barareuki. Astagfirullah. Bejana poe isuk rek aya hiburan, anu poe isuk datang kana hiburan, penting ayeuna teu datang kana pengajian, urang doakeun singga rancang maot. Amin. Amin. Panyakitna marrotan sadiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melak jati sisi leuweung di Banyuran nganggo cai bisi tadi ngawaler salamna nuju da malalawung urang cobian sakali deui marrotan salisatan cek Rasul afdalus salam salah samarroh pangutamana maca salam teh tilu balikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bawa saraf ku Allah sing dipanjangkeun yuswana bari barokah bisa ibadah. Amin. Dijalembarkeun rezekina, dikuatkeun iman jeung Islamna, laleungit kasusah jeung kabingungna, singgera kabalayar hutangna. Pangtarikna maca amin pangbadagna. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qaddara jama'ana fi hadzal qaryah wa bi tanziziyah wa bi qudratillah wa bi iradatillah wa bi syafaati Rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Mangasarang Bismillah. urang ngalampengkeun heula niat ka Allah bisi malaweung. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la maqluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Urang sami-sami maos istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun wal mukarramah segenap para alimil ulama wal ju'ama, tokoh masyarakat, wabil khusus para kiai, para ajengan, para asatid, guru-guru simkuring alladzi lam yuzkar ismuhu ta'diman wa takriman, anu ku simkuring dipihormat mudah-mudahan ku Allah dimarulyakeun. Amin. Aparatur pemerintah saupami aya ngawitan atasan dugi kabawahanana, ngawitan Bapak RT
Bapak RW sok pang capena gawe sami anu kusim kuring dipihormat mudah-mudahan ku Allah dimaruliakeun amin. Ibu-ibu bapak-bapak muda-mudi nini-nini aki-aki anu hadina penting anu ayeuna bisa dihitung ku jari namean sim kuring pengajian di tahun 2008 ideran mampai lembur batur kakarek mangih mustami sagede kieu terbaik tadi onang deui oge. Sohibul Maqasid sakulawargi calon panganten anu kusim kuring dipihormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Daya bahasa paling utami sabada sim kuring ngahaturkeun salam tawis takdim kawilujengan Islam urang sami-sami muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah ngalangkungan roda-roda tanjiji hadisna bi kudratillah wa iradatillah wa bi idnillah ngalangkungan pangulem Sohibul Maqasid sakulawargi sim kuring dina wengi anu ayeuna biasa silaturahmi jeung urang tawang biasa patepung layung sareng anu ditarudung biasa pamprok jonghok sareng anu diarrok sawareh mah cicing nagigireun temok bari molohok ningali Ibu Heni meuni denok cenah ngan ieu teh musim kuring TV di MC tapi kana meg resana pun guru ti paling pantar upah nyebut teh di Tasikmalaya maloloho kasim kuring urang mana jeung saha ceuk bahasa budak ngorak tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta dari mana asalnya lintah dari darat turun ke kali di mana asalnya cinta tina panon turun kana hate sim kuring teh deukeut urang Perancis peranakan Cirerese putrana almarhum Apa Soleh Makmun sareng ibunane anu pangbungsuna kasalapan abdi teh kan pangageuna kersana almarhum ajengan unang di Cimerak Cijame nu kadua Aji Ade di Marga Cinta anu katilu di Cineam Paidan Salib di Cirerese anu kaopat panginten di Cekarang Bekasi nomor kalima mah di Brunei nu kahayang naon jijik ka Brunei teh anu kasabariji nu kagenep tos almarhum raka abi nu pangbungsuna panggolisna pangjangkungna cek apa baheula ngan pun bapak kang kieu baheula ini mane mah teu kudu luhur sakola geus loba PNS di situ kagaliheun ku presiden anu eueuh mah calon kiai calon ajengan geus hese neangan 10 tahun maut kiai belum tentu 20 tahun aya nu sanggup ngagantian profesi kiai jeung ulama Takbir. mata geus teu asing sim kuring ider-ideran cari teh kang di kampung Ciuntiris Desa Pangkon Jaya Kecamatan Bojong Gambir Kabupaten Tasikmalaya identikna nyebutna Rekataraju lamun urang tawang mah kan itu teh sok yang mangu ka Puspahyang di Puspahyang keras kasim kuring mapai-mapai kebon enteh lega di Bojong Gambir kebon enteh wah nepi ka leuwih 3.000 hektar lega ngan anu batur eta teh abdi kang itu sadampal 13 tahun ngawitan ka Bojong Gambir awal 2007 ayeuna geus tahun 2020 alhamdulillah bati abdi tos genep kan abdi mulai ider-ideran di tahun 2008 malimah wong ayeuna teh 3 panggung sim kuring teh ngan karunya Kang Dadang lamun teu dicupti bulan bulu keneh bulemna teh 3 nu bulem penting ayeuna wengi anjeun ka Kabupaten Garut nyamudi ka Kabupaten Sumedang sim kuring nyamudi ka Kabupaten Garut deui di kesegeuling Kecamatan Bojong Gambir kan teu nanyakeun oge dibedakeun naon sababna can boga ngaran anu mubaligna menta eueuh urang tama bubul ngadengekeun loba urang gardu hadir teh apa kang abdi anu apalun sim kuring keur tataranyangna nu apal kuring keur budung hanyahoeun kabeh nu hadir teh da eueuh urang pasar mah teu sing datang ayeuna leres rada galak simukeun bae tadi onang deui oge jauh ka dieu teh capek 4 jam sim kuring ka dieu kang mangkat dari tabuh 2 hujan ku Allah Subhanahu wa taala ya Allah rabbi gardena eta hujan jeung teu gelap sim kuring nyanyi rek mangkat mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu diteang naon diteang teh karidhoan Gusti la matluba illallah ngawitan teu aya bahasa paling utami sabada sim kuring ngahaturkeun salam tawis takdim kawilujengan Islam urang sami-sami muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah ngalangkungan kudrat iradat anjeunna muji hakikat ka anjeunna urang tong nyangakeun puji boga di mana
rek naon diomongkeun teh Dede ulang-ulang simpuri tawang ge loba ajengan teh babalata simpuring bisi teh bisa nyarita mantap naon rek diomongkeun dihareup teh pelamidana ge alus ngan nyaho da meunang nyewa bakal dibongkar di isu oge ieu teh ngan sigana kamu dibanding-banding mahal keneh mayar tenda mahal keneh mayar pelaminan yang mayar nu balik benar so apa cing aya pelaminan urang poe aya pelaminan teh aya tuh aya ieu Kang Dadang menang naon di mana nyewana bener kursi ge menang naon sound system menang naon mubalighna menang naon dulu itu menang nyewa menang ulem ti ular mulut ulem lagi di siku batur mantap pun tadinya kan sok asa panganten da abi teh panganten anyar gitu ulah nyangakeun puji kabeh puji milik Allah lamun cek bahasa santri wa kullu aqradin min aqradil hamdi milkun lillah sakur-sakur apod jenis puji kabeh milik Allah sok dinadomkeun ku ibu-ibu di pangajian qodimun li qodimin qodimun li hadisin hadisun li qodimin hadisun li hadisin puji Allah ka Allahna puji Allah ka makhlukna puji makhluk ka Allahna puji makhluk ka makhlukna ku sabab kabeh puji milik Allah wa kullu aqradin min aqradil hamdi kulillah ku sabab kabeh puji anu opat milik Allah lamun urang nyangakeun puji ka Allah ngan ku ngucapkeun alhamdulillah lain nyangakeun puji hakikat urang keur muji ka Allah subhanahu wa ta'ala ku ngalangkungan ucapan alhamdulillahirabbil wa kullu aqradin min aqradil hamdi kulillah ku margi kabeh puji anu opat milik Allah ketika urang menang anugerah ketika urang menang nikmat ucapkeun ngalangkungan lisan urang lapad alhamdulillahirabbil alamin ngan urang mah nyebut kecap alhamdulillah teh keur menang nikmat anu gede leres bayangan rezeki anu gede nikmat anu gede lumbak libuk loba-lombak teu kalebok reaketan si japring dipipir si jambrong di kolong bruk di juru brok di pantok ngarayah di tengah imah nu ngumul beberes teh akarek rek syukuran mulem ajengan akang alhamdulillah nu jadi tamplokan rezeki abdi teh hoyong syukuran kasumpingan akang teu sadar urang suku bisa ngalengkahkeun ka pangajian ieu teh rezeki gede ti Allah leres urang bisa salat berjamaah lamun bapak-bapak ka masjid rezeki nu gede eta teh ti Allah urang bisa ngupingkeun pangajian setiap malam Jumat subuh pada asar ka Cibanten anugerah anu gede teu sakabeh urang desa Tawang bisa ngalengkahkeun suku ka tempat pengajian molototna kana duit loba lega sawah pamajikanna gede no sawahna ledeg pamajikanna ge bontok lain nu kitu wungkul rezeki paling berharga renghapan urang napas anu kajual tina lisan urang cek Ibnu Athaillah ma min nafsin tubdihi illa walahu bi qadarum bika yumdihi teu aya renghapan napas pun anu kaluar kajero tina lisan urang kecuali dirinya berjalan kudrat iradatna Allah subhanahu wa ta'ala termasuk simkuring nangtung wainun para guru daerah yang ditawang teh simkuring teh sabab imah bale simkuring nyaho ke tataranya na bareto tapi da pede kan bae da Allah nu musikeun anak leres simkuring pertentang nyarita apa kudrat iradat Gusti Allah usik diusikeun malik dimalikeun ngomongna ge ngomongkeun tayatan pangawasa angin Allah nu kawasa langsung asa menang sorangan ngan lamun dipersentasekeun ku ieu teh Allahu Rabbi gratis luar biasa oksigen nu kaluar ka jero tina lisan urang teu kudu mayar ka Allah ngan lamun diperbandingkeun dirawat urang di puskesmas dirawat urang di rumah sakit sabaraha juta kudu aya oksigen sapoe sapeutik ari oksigen di luhur jabati hadap dak ditut teu karasa eta nikmat di Allah lamun dipersentasekeun sapoe sapeuting renghapan urang sabaraha menit sabaraha detik nu dipake elina hate ka Gusti Allah geus pake pohon leres sim kuring mah nyaritakeun anu teu karasa
nyaritakeun anu karasa ku diri sorangan. Sok ingat balik di pasantren kupun bapak sok digaheni ka dieu. Apa arek ijazah ka maneh pang alus nadikir teh dikusir ngadengekeun munang masanten maneh sekian tahun ngadengekeun dikirna apa kumaha pang alus nadikir teh dikusir sing diajar hate loba eling ka Allah. Ingat papatah pun bapak sim kuring kang ka ojong gamil teu bawa nanaon bawa ngajero calana alhamdulillah teu bawa kalapa satangka sawasakan sakotak-kotakna jaba milik salaki eta mah dirikeun ka sasaha. Alhamdulillahirabbil alamin berkat ridho doa tinu jadi indung jeung bapak kita tah warisan apa ka maneh rek jadi imah kumaha maneh rek jadi mobil kumaha maneh rek kaduga ka Mekah kumaha bingung sim kuring mikir kan tina kitab kudu jadi duit tina kitab kudu jadi beas tina kitab kudu jadi mobil kudu kaduga bingung cek sim kuring ayeuna alhamdulillah naon diucapkeun pupun bapak jeung pupun biar terlaksana ayeuna alhamdulillah ngancang ka Mekah ngan setiap pengajian ka mana-mana sim kuring sok disebut teh ibu haji alhamdulillah di dia wungkul teh disebut teh encan kang ari ka Mekah mah ngan ditaekan ku haji mah geus minang abi teh pinang pisan mudah-mudahan sing jadi doa pun lanceuk selalu setia ngiringkeun sim kuring nganter ka mana-mana alhamdulillah ngan sering ditaekan ku haji sing jadi calon haji abi ge amin ya Allah ya Rabbal nikmat nu kalintang berharga sabaraha detik sabaraha menit reng hapan urang nu dipake eling ka Allah Subhanahu wa taala tancemkeun dina hate urang la ilaha illallah nabi islam loba jalma dikir la ilaha illallah la ilaha illallah hatena kosong la dirinya cek tauhid la nabi lil istighraqil aprodil jinsi la anu ngawahkeun apod jenis nu diangkeun pangeran salianti Allah la kelak we paeh insyaallah suhad mak maut kunaon sababna nganapikeun Allah naon sababna ruhiyahna teu gawat ngajawab la dirinya la gawat jawab atuh ku qalbiyah urang mawjudah ilaha illallah hu rabbi eta torikoh Naksabandiyah yang sebenarnya sim kuring diijajah kupun bapak setiap balik di pasantren ternyata diijajah langsung ku kersana Syekh Abdullah bin Mubarak ramana Abah Anu dibikeun soten tadinya mah kiai wungkul santri wungkul lain nyangka can kitu dikirna bisi poho deui kunaon sababna paingan cek Quran ala bidzikrillahi tatmainnul qulub surga sana pun guru tadi nu bawa tenang hate lain kulega kebon jeung sawahna lain kuluhur pangkatna dulur sim kuring luhur pangkatna tipun biang di Cikareo jadi di PNS luhur pangkatna nu digawe di kejaksaan nu digawe di kementerian aya dulur termasuk nu jadi kepala desa tawang teh eta teh sifat anak incuna Mang Haji Lomri laipun bapak neng pitik putra dan Aing Saripah dan Aing Saripah teh putra Mang Haji Lomri adina pisan pun bapak sing jadi pemimpin anu adil amin adil teh ayeuna henteu nya tunggu deui wae mun haji dicarekan bae ku awewe oge sing jadi pemimpin anu amanah jadi pemimpin anu adil sing bisa ngayomi ka masyarakatna amin ya Allah ya Rabbal tenangna manusia lain kuloba hartana lain kuluhur pangkat jeung jabatana ternyata bidzikrillahi tatmainnul qulub ku eling ka Gusti dimanapun kapanpun keur kumaha wae dimana wae ayana keur kumaha wae pagaweanana selalu hate diajar eling ka Gusti ulah molotok teh kana duit rezeki ulah molotok wae urang teh kana lega sawah jeung kebon imah gedong sikrong lain tujuan eta mah rezeki nu luar biasa anugerah nu luar biasa urang ku Allah suku direngkahkeun ka pangajian teu sakabeh jalma mampu penting ayeuna sabaraha puluh nu teu hadir ka pangajian naudzubillah ya Allah urang masih keneh aya dina kanyaah Gusti Allah tengah penting urang bisa nyaring bisa salat tahajud isuk-isukna urang bisa salat duha eta teh rezeki anugerah di Allah
wa in kana halalan fatahhirhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana qalilan faqassirhu. Siga maksa ka Allah are mawat maca surah Waqiah sangkan tampi rezeki tok disaratekeun kana kahayang sing lembang urang mah la ma'budah la matluba la maqsuda illallah Gusti. Dipidamel soten kalakuan ku abdi penting ayeuna pangajian ajan teu loba anu datang teu pati loba pedah diparentah we ku Gusti geuning cenah taklimul muta'allim kawajiban nyupri ilmu timit lamun diukur ku ilmu fikih timit usia bale nyampe rek asup kalian lahat kakarek cupar kewajiban urang nyupri ilmu rumah sabodo lain nyangka bodoh sim kuring kanu hadir jamaah malam Jumaahan geus teu aneh di budak-budak pengajian alhamdulillah ngan anger ngamalkeun anak geuning anu hese mah tong disaranekeun kana kahayang sing lempeng urang niatna hayang kenging karidhoan Gusti Allah rezeki nu luar biasa anugerah nu kacida gedena urang penting ayeuna ditakdirkeun ku Allah biasa ngaliung ieu tempat udah ku ieu tempat sing ayeuna rahmat ridho Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Lengkah ibu bapak-bapak anu hadir dina wengi anu ayeuna pengorbanan sohibul maqasid sakulawargi mudah-mudahan sing dicatat ku janten amal bakti anu ditampi amin ya Allah ya rabbal. Sholawat liwah salam mudah-mudahan salamina dicurahlimpakeun ka junjunan alam revolusi Islam habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegakantun ka kulawargina sahabatna tabiin atba'ut tabiin anu ikut berpartisipasi dalam rangka memperjuangkan agama Islam yang alhamdulillah sampai saat ini Islam masih tetap cemerlang. Ulah ukur menta ka Allah teh Gusti abdi teh hayang kuat iman Islam mungkul kumaha lamun kaimanan ka Islam coplok digadekeun kana urusan dunia tapi menta ka Allah sajaba hayang kuat iman jeung Islam hayang mancar tina diri urang cahaya keimanan jeung cahaya kaislaman kunaon sababna loba jalma ngaku iman ngaku Islam geuning teu beukieuan salat geuning teu beukieuan pangajian lamun awe teu beukieuan ditiung geuning seksi di bajuna lain teu iman lain teu Islam can mancar cahaya keimanan jeung kaislaman tina dirina Allahumma tsabbit imanana wa islamana wa adkhilnal jannata ma'al imani wal islam biridhaka ya Allah biridhaka ya Allah biridhaka ya Allah Gusti pancarkeun cahaya keimanan kaislaman diri abdi di mana jalma geus mancar cahaya keimanan jeung kaislamanana lamun lumpat kana panonna wasa tembok-tembokna moal nanya heula lamun di tempat teh aya dina maktub Allah teu aya dina makbud Allah teu aya lamun lumpat kana leungeunna moal wani rumpa-rampa cubak-cabak anu lain cabakeunana lamun lumpat kana cepilna moal wani ngadenge anu lain dengekeunana ditanya heula pangdengena ieu nu didengekeun teh aya ridho Allah eueuh lamun lumpat kana sukuna moal wani ngalengkahkeun sukuna nanya heula kana jati dirina Gusti nu dilengkahan ku abdi teh aya ridho Gusti eueuh ngan lamun dibanding-banding ku urang manusia di akhir zaman ayeuna sok sungguh-sungguh kene kana perkara nu geus ditanggung jawab ku Gusti Allah daripada urusan ibadah anu hakikat dina kewajiban ka Allah pokok cek Ibnu Athaillah hebat dina hika mantak ku diaji wungkul mah Allah hatina amalkeuneun harapkeuneun ka diri urang lamun dina nyempan ngaji hikam asa teu kabagian bener hirup jalan tur padahal dina nyempan ku di urang cek Ibnu Athaillah ulama salafiyah ya Allahu Rabbi ijtihaduka fi ma'duminalaka wa taksiruka fi ma'tuliba minka dalilun alan timasi basirota minka hikam di awal-awal keneh eta jalma di akhir zaman ayeuna jalma di zaman milenial ayeuna sok sungguh-sungguh keneh kana perkara nu geus ditanggung jawab ku Allah urusan peusik peujit urusan peusik beuteung hariwang jeung bimbang sieun anak pamajikan
sahuap teu kurang teu leuwih. Teu sugan beda bang masa Kalimadang sapi di teh di rawuh pas henteu sahuap dahar sahuap. Laras sahuap dahar tapi nabi kabeh akan ngong panggilan ti Allah ya Rasulullah. Jong-jong di sawah, jong-jong di sawah. Nu di kebon, jong-jong di kebon, nu keur dagang, jong-jong dagangna. Nu keur ngadangan, jong-jong ngadagang pati kadenge sora adat mantap ulah nyalahkeun ka Allah. Lamun ngorakeun di bade torek ceuli, sok loba nu torekeun kana waktu sok. Tinggalkeun dunia teh teu jalan tolong habis lah. Allah pe teu jalan banget nyontoan ka Nabi Sulaiman alaihissalam titah milih tinu pilihan antara dunia ilmu jeung kapangkatan ku sabab Nabi Sulaiman milih ilmu geuning dunia jeung kapangkatan awe geulis dipasikeun ka Nabi Sulaiman alaihissalam. Lain ukur beunghat sana urang tawang boga imah gedong sidang mungkul palongna Nabi Sulaiman lautan aya di dunia dibikeun ku Allah tapi teu poho ibadah. Nu di pasar joncong ngaladangan di pasar mantap eueuh lamun urang introspeksi di loba penyakit araraneh di alam dunia aya virus naon teh corona teh kokorobekna jero celana cenah eta teh cek budak ngorang aneh-aneh penyakit ayeuna mah eueuh aya virus kucing di podaran aya burung hayam di nya sekakeun ka sato nu teu boga dosa parang hakana teu eling ka Gusti yang hareupan cai leguk teu baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kuring capek tos tanur capek tos ngalencok capek tos ngeureun lowat ngariung di kebon ngariung sisi galengan belowak barang dahar beuteung di dahar jengkol di dahar samelna lodok di dahar pedana di dahar poho bismillah acan balik ka imah nyeri beuteung meber hisina oge kunaon ulah nyalakeun beuteung jeung jengkol introspeksi diri barang hakana teu eling ka Gusti teu nyalahkeun dahar Gusti sok aya nu kieu barang dahar rayat dahareun aya bugis aya nu teh bolu eta teh dihareupeun teh teu ditowel-towel sugat urang nempo dahareun Gusti leguk cai diimun merek aqua dituang boluna Gusti tuangeun leueuteun detik ayeuna menit ayeuna dituang dileueut ku abdi ulah janten kamadaratan ka diri abdi tapi sing jadi syariat kakuatan diri abdi pikeun ngalaksanakeun ibadah ka Gusti osok kitu barang dahar boro-boro siapa mau dahar di KFC mah pulang pelong we nempo sila nu loba duit teh ka Allah mantap tong aneh kunaon bangsa Indonesia dilanda bencana ku Allah bu hujan nak jadi banjir bandang di batur mah di urang haladoso teh batur mah keur ka musi 900 imah kapan anu kapan nempo TV teh tong nempo si Edo jeung Masuha teh tingali kejadian di Indonesia Allahu Rabbi pamimpinna kaum subodongna karuleutna lobang hakalerang rakyat kunaon kasalahan diri urang sorangan jalema di akhir zaman ayeuna geus loba nu kang nongong tina aturan agama geus loba ngewa ka kiai ngewa ka ajengan geus teu ngadengekeun fatwa jeung ajengan cek Rasul dina hadisna saya di zamanun ala ummati yang birruna minal ulama wal fuqaha wa yabtalahumullah bi salafin baliyatin ulaha yarfa'ul barakata min kasbihim wasani yusallitullah sultanan zaliman wasalisu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Naudzubillah ini urang hartikeun da teu apal kabeh cek Rasul bakal datang hiji zaman limpa ka umat kami anu di eta zaman umat kami loba nu kang nongong ti ulama lain papanggih jeung ajengan numpat jeung nyumput lain ajengan babalata kiai pimpinan imam pimpinan masjid eueuh tapi kekeleuweungan di masjid eta ajengan lamun di Bojong Gambir mah mingguan ibu-ibu teh jumaah ba'da duhur bos kekeleuweungan ketua DKM ti masjid ibu-ibu perhatian ayeuna jadwal mingguan barang geura sumpingan sabab ieu kawajiban emang teh kudu ngewa ka ajengan mun akang abdi ge terang ayeuna teh jadwal mingguan ngan kuring teh moal datang lamun sia nu mah mataham da balik deui nu ajengan eta nu
Kieu teh ditawang kitu sarua. Ngadongengkeun di Bojong Gamil nu ka itu teh ibu-ibu teh jeung bapak-bapak ge sarua. Di dia teh kitu sarua. Pan urang Bojong Gamil ge teh urang tawang guruna kitu laku teh. Majuan pabaleta baju si Inul dipake urang tawang. Baju si Gotik teh angus dipake urang desa tawang. Tiungna dibeungkeut, bajuna merecet, calana kos lepet hayang katingali. Teh mah atuh Kang. Encet-encet jadi huntu setan. Kiai aji nang pabalata geus teu disarti tiung. Tong asa tenang, tong asa nyaman, hidung bapak tukang getol tahajud, tukang getol dunga, tukang getol maca Quran, nempo anak nekat-nekat orang. Oh, wah, ladang ibadah hidung jeung bapana digusur ku kalakuan goreng patut anak naudzubillahi min. Udah diantep ngengke salat. Ingat amanat pun biang jeung ku bapak teu mihabekeun tuh kebon di lagok hangseun ditepung kayu henteu keni. Unang ade en Basir Mutmainah almarhum maneh hayang barokah ilmu, hayang barokah dunia, salat tepat pada waktunya sakitu amanatna. Jalma hayang barokah kasak barokah usah dung hulupet nyawa nepi ka poho salatnya cek batur gedong nasigrok. Lega pakaianna, lega kebon jeung sawana belum tentu nyaman hatena, belum tentu terang hatena. Penting tengah penting kakalayan neangan barang keur jagangkeun poe isuk nepi ka engke salat subuh nepi ka kaberangan salat duha sepionan. Apa salat duha sepionan? Kapan dipigawe 6:30 kunut jadi sepionan salat duhana. Loba eta teh melaan si masjid, melaan si beteng, ijtihaduka fi ma'dumina laka. Sungguh-sungguh rezeki Allah geus ngatur tinggal daek nyareatna, tapi sabalikna wa taksiruka fi ma tuliba minka dalilun alam timasi basil minka. Sok ngamorekeun kana tugas kewajiban diri urang ka Allahna. Kewajiban salat awal waktuna, kewajiban salat anu 5 waktuna, fardu kalaku sunat jeung kalampahna. Ulah disebut jalma getol, alhamdulillah abdi mah boga minantu teh getol, salatna ge tara kaliwat teu disebut jalma getol. Ada salat fardu ada kewajiban kana pokok eta. Nu disebut jalma getol jalma ahli fardu kalaku sunat kalampahna. Salat pentingna dipigawe. Salat duhana teu tinggalin memeh init kapanggawean, memeh init dagang cong, salat 2 rakaat lain hayang payu dagang diparentah we ku Allah. Sing lempeng lamak surail rek naon atuh ngaji hikam dikait-kait keneh kana urusan dunia ibadah teh. Da teu minta muluh ge bakal muluhan Allah teh sing lempeng we Gusti abdi mah karna Gusti. Di mana jalma masih keneh kamomorekeun kana tugas kewajiban dirina cek Ibnu Athaillah dalilun alam timasi basirota minka. Eta jalma nu kitu patut teh nu lolong mata hatena. Yang tuli kesombongannya geuning dagukeun ku Haji Roma Irama. Nu tuli teh naon eta hati. Lolong mata aya keneh anu nungtung. Leres poe tengah penting aya keneh nu nyaangan tapi paling silahkan. Paling kudu naudzubillah ka Allah ketika jalma dipaehan mata batina lolong mata hatena geus susah narima pepatah tibaraya ditatangga jeung tibaraya termasuk di para ulama naudzubillahi min. Dan anukah terindah nikmat ya Allah luar biasa. Ulah ukur menta kuat iman Islam bungkul tapi hayang mancar tina cahaya keimanan jeung kais ngan ngerbu keimanan ka Islam hidup di alam dunia melepas tina ujian. Keimanan ku Allah diuji. Bagi luhur bagi kuat iman bagi luhur akhirna. Leres ulah diuji dunia mah tempat ujian kok kecek dina laguna belumlah iman seseorang itu sempurna tanpa ujian dari Allah dalam hidupnya. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada pula yang diuji dengan kemiskinan, yang diuji kekayaan jadi sombong, yang diuji
jalan Allah dengan sarana beragama. Jadi miskin atau kaya, serahkanlah pada yang kuasa. Berbuat seperti kesaksianmu serta ikrarmu. Karena ibadah bakal loba ujian, bakal loba tantangan. Karena pengajian loba tantangan jeung rintangan tuluh jeung hoream teh. Mau ajengan di dieu mah ajengan geus teh aneh ajengan kukut siga milu manapa. Bosan aing ngadek ajengan eta ajengan kukut di parawan henteu kumaraneh teh ajengan henteu. Leres. Cek bari masak eta we dibahas teh cenah aya bosan aing still lieu teh bosan ade can kasebut ahli ilmu. Sanajan eta ilmu 1000 kali diulang-balik ku eta ajengan urang teu ngarasa bosan. Ciri nu kitu ahli ilmu. Anu urang mah sok-sok nyaho. Ayeuna mah loba Syekh YouTube, loba Syekh Google, ngadak-ngadak jadi ajengan jadi-jadian, teu apal masanten di mana, ngadalil tapi kanggo beunah teu apa dari Quran jeung hadisna, loba ajengan garelo. Naudzubillahi min. Ayeuna mah tenar dina YouTube kiai. Tenar ustadahnya YouTube. Nah, sababna cukup kumaha unggul. Di mana ngaji kitab kuningan? Di mana ngaji tafsirna? Di mana ngaji hikam? Cukup maca dina Google. Ulah sotenan keur anu tanpa dasar aya. Ari kitu urang dasar tauhidna aya, di ngaji hikamna urang pernah di Cibantarna, ngaji tauhidna urang pernah di Bandung Jaya. Ilmu urang teu nanaon keur kasampurnaan. Anu sampurna manusia. Naudzubillahi min. Mantak tong bosen dimanapun kapanpun pengajian sampai nu ngagurukna aya kisah di zaman Rasul aya Siti Ru'yah. Eta Siti Ru'yah jalmi kokoro nyosok matrosa lieu eueuh ragap teu aya. Huri-huri karitur herang-herang kari bincurang dahar sore henteu isuk anjeunna arumaos dina bodoh tina ilmu agama nepi ka boga pajugikan hiji-hijina. Lamun teh pajuna keur diseuseuh kriung di harudung samping pakat ku teu boga deui aya urang tamu kokoro kitu eueuh moal aya. Hiji waktu tumaros suka sahabat ya uman ka mana Siti Ru'yah teu katingali. Kopi Gusti Rasul damang Siti Ru'yah tukang getol pangaosan jauh di juk-juk anggang di lamun ayeuna mah di mana nguping suara speaker diudak ku Siti Ru'yah ngan can aya speaker di mana meulina can aya cikurubuk bareto mah. Siti Ru'yah nuju ninisan cicing dina emper rumah makan batur engal dipangku dirawuk ku Abu Bakar As-Siddiq sareng Sayyidina Umar sumping dicara ka Gusti Rasul teu lami di pulasara dugi ka pupus. Hiji wengi ngimpen eta Sayyidina Umar ternyata eta Siti Ru'yah pas dicalikeun ku Allah dina tempat anu can pernah mangih di alam dunia dina barokah ini ka tempat pengajian bari lillah karena Allah lain naik pamer gelang yang nongkrong lain naik pamer baju anu meunang nganyuk tapi lillah lempeng nyupri ilmuna karena Allah Subhanahu wa taala. Zaman ayeuna mah teu make baju alus teu init ngaji, teu maulid loba mah teu init ngaji, teu kongkorong panjang mah teu init ngaji, balik pengajian teh nya. Si eta kongkorong panjang 25.000 sakram ti mutiara loba aing nya. Ieu mah ngadongkeun di Bojong Gambir kitu Kang awewe teh. Duka di dieu mah, loba pati Allah nu kitu ge di dieu mah diomongkeun ge aya nu kitu teh. Hari jeung awewe ayeuna mah teu dipakean pusaki anyuk sorangan kan. Anu mingguan, anu bulanan, anu ketluban lihat salaki balik usaha teh mayar hutang pamajikan. Rek nih di kota minjem deui ka tatangga jang ongkos teh urang Bojong Gambir ge makan. Duka di dieu mah, hormat pati beda jadi kitu. Alhamdulillah hadirin ma'asyiral muslimin era teh masih keneh mukadimah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amin ya Allah ya rabbal. Terus hampir sajam ieu aya 15 menit deui maleuwih di sajam abi teh penting ge balik di jam 12 kok teh tanyakeun oge. Keneh kudu ini ka Cirerese. Alah. Akhirnya pun bapak jeung pun yang geus teu aya tapi ya kudu hianat ningalikeun ka sim kuring sing tambitan rahmat magfirah ridho Allah subhanahu alam barjahna pun bibi Umang Haji Ma'ruf be Haji Eneh terus lahirna mah keur teu sehat mudah tambi sabar jeung tawakal ku teu damangna jadi kifarat kana dosana amin ya rabbal sing aya neruskeun Cirerese teh sing aya turuna Mamajing Sulaiman menjadi ulamaul amilin imam al muttaqin jeung muttaqin nyekel kana profesi kakiai naon sababna kiai akhir zaman mah loba ngengelek kitab ka pendopo
masjid ditinggalkan, madrasah ditinggalkan, masyarakat loba ditinggalkan, loba ngeliting kitab ka pendopo proposal itu. Tinggal mungkin dia itu di Bojong Damir nama. Khutbah tinggalin dan cicing we di kantor pendopo. Ayang cair yang masjid. Cek pun bapak keheri, lamun maneh rek ngabangun tong diheulakeun pepentak ka pamarentah jeung ka rakyat. Sok terapkeun meunang maneh. Alhamdulillah kupingkeun papatah umat. Tak mudah-mudahan Cirerese sing kembali ka Cirerese anu baheula amin ya robbal. Rame kudu ngaji, rame kudu mingguan, rame kudu bulanan, anu magih teh rame santri teh. Lamun isuk-isuk rame nu tadarus Quran ngabakeun qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah ayeuna mah geus tepati kade jempling siga kuburan Cirerese teh subhan. Akhir zaman teh meureun ayeuna teh ceuk akang Allahu Rabbi geus tepati payu pasantren nu teu jeung sakola geus eueuh muridan ayeuna mun bangga budak pinter komputer, bangga budak pinter bahasa Arabis, bangga budak pinter matematika, bangga budak pinter bahasa Indonesia tapi belegu teu bisa wudu jeung sok teu bisa maca Quran acan kudu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menikah sih, ojo akang putra di mana alhamdulillah. Hiji kuliahna di UIN Bandung, anu kadua di Unsil, nu katilu di ITB. Menikah sih nyebutan di Paseh Pasantren. Menir mosan ngomong lagi. Kudu bangga jadi santri di santri. Anu kurang bekal baheula keur pasantren. 50.000 teh mahi. Salama simpun diajar ngaliwat 6 tahun di Tasik jalur di Tahu Hudak uku dilongok ku apa teh 4 kali jing maneh hayang pasantren ka kota ngan ulah nempok batur lamun hayang gede bekal gede duit apa teu sanggup ngan lamun maneh rek lempeng hayang ilmu jing ku apa ayeuna rek dianterkeun poe Rebo kun bapak nepi ka meunang kitab celian alhamdulillah dikayu. Susah ini pasantren Allahu Rabbi na'udzubillahi min. Ieu acara teh dikaitkeun kana acara pertikahan. Akan pertikahan nu enjing bakal dilaksanakeun mudah-mudahan calon panganten istri, calon panganten pamenggeut di mana geus ngahiji ngajak ukrami diakad disahkeun ku walina sing tercapai rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya Rabbal. Pengorbanan sahibul makan danang sakula wargi mudah-mudahan sini catat ku Allah janten amal soleh amal ibadah anu ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin barakatul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ari nikah teh hiji cek bahasa santri mah ninihan anu bekah. Ngan tanyakeun ka bojo akang nya bekah henteu. Rek teu bekah kumaha atuh dicayan unggal poe di poe tara. Ngaji eta teh. Sok eta tos ka bojo-bojona. Ngan hiji urang dihartian cek tadi ge ahli ilmu bingung simplek nyaritakeun naon hiji nunna niatun. Iwal ti urang ku ngalaksanakeun pertikahanana anu entos jeung anu encan lempeng niatna sing lillah karena Gusti Allah. Nu ngawinkeun anak walina sing lillah karena Allah. Huyang ulah hayang karena kaeuleuh ku batut naon sababna teu usum jeung teu galimah era bapana lamun ngawinteun teu kikieuan teh geus teu usum zaman now ayeuna mah milenial lamun kaya pelaminan teh apal minang geus dibayar kan can oge. Belaan anu kahutang di bojong kana hayang hajat kikieuan teh kan. Nabung nage pi 3 tahunan deui sawarehna mah menang ngamprah di BRI. Itu kurang bojong Damir ieu mah. Teu nyaho di dieu mah pati beda baruna. Kunaon sababna? Dina undangan disebarkeun pi 2 mingguan deui mohon doa restu eusina mah mohon 25.000 minimal. Anu nyambungan 25.000 aya laukna hiji. Anu 30.000 laukna indungna jeung bapana, anu 50.000 dagingna ditamahan daging sapi jeung hayam pilek.
Di Bojonggede mah gitu, lamun 100.000 aya opak jeung ranginan ditamang ku kue nabati. Di itu para buku teh si anu mere opak satanggungan, mere cau sagebok, mere emi sekian ikat, beasna sekian dituliskeun di mana hajat teh ditawur deui. Gitu di Bojonggede mah mantap dipake modal hajat teh minimal 50 juta kembali ukur 25 juta kur setengah eueuh mantap tong aneh lamun balik hajat dak klok tarangna capek meunang ngagadekeun sabah teu kabalikeun. Ngan mudah-mudahan ulah urang nilai syukur ka Allah Kang Dadang sakuloa ngayakeun acara kegiatan saumur hidup sakali cenah. Ngan ulah hayang kapuji ka eueuh ku batur aya paliwat ceklok ngarawu ku sipu belar anyuk ngahutang balik hajat nepi ka setruk boga hajat lieur teu gablek jang bayar hutang. Naudzubillahi min syukuran tujuanan hayang katuang ku balarea, hayang katuang ku baraya, hayang katuang ku tatangga, da berangkat lillah, nu ngahajatkeun lillah, nu kawin lillah, nu ngawin lillah karena nu nyamungan lagi karena Allah, moal ku kulutuk bedah emi kurang uyah. Kapan diomongkeun di Bojonggede mah? Tegugeun kantun yang menang majar kumaha teh teu karasana naon da bisa liar dengan dilobok ka uhun tuan mah. Pan diomongkeun balik nyamungan teh bapana tong nyangu ayeuna mah arek nyamungan ka Kang Dadang. Da bejana cik cenah maneh limaan ngabrik eksak 30.000 ayeuna mah nyamungan teh. Beuring ari pek teh bulan teh aya anak teh genep dagingan 3 buku di Ciwitan saeuis egliat hese teh beurang dihakan. Aya alus mah si sabungna ngabrik aya 30 urang mah ngadaguan ngantri ngadaguan kerese. Sok balik mung si murid anu hajat ngadaguan kerese didikeun amplop mana nu bade panganten sok aya nyamungan kitu tah. Mana saha panganten ka dieu? Sok dieu. Mana bade hitan ka dieu ujang? Cabak mastakan. Rabbi habli minas solihin diul aku Sunda we neng geulis hiji satura kaduana nedak njong pang doana mudah-mudahan waktuna dilancarkeun ku Allah sing jadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah awet rumah tangga bisa maca Fatihah balik we sebentar kawan kerese era sim kuring yang ngadengikeun batur mantap lamun berangkat lillah ku rumah tangga sare bareng teh moal anyar kawin wungkul kan. Dan geus elak kieu mah patongong-tongong sare di nu hiji di tengah imah, nu hiji na kursi hese. Leres. Lamun nempo rupa eueuh kasep soten bareto salaki teh ditereret ke sare tengah peuting eueuh eta suku geus jebrak hidupul robeheun. Siga pacu suku teh. Mun baruh pengalapat teh mantak lembut eta mah kakuloba naon teh. Loba robeheunna kengkeu meunang eueuh nu kasep bareto teh haji benar nampo pipi geus kemong huntu geus loba janela salaki aing ke temelaan aing urang jeung peuting salaki nanya kitu kene eta majikan keur karek di tengah imah terus nempo si edoy di tengah eta nempo pitadap geus teu puguh bentuk siga ceplokna urang jeplok eueuh keur setang teh eueuh kan pipi geus pinuh ku pakoloteun geus eueuh bogoh teh lamun teu karna Gusti abdi ku rumah jeung si nyai abdi ku rumah tangga jeung si akang niat karena Allah Gusti rumah tangga abdi hayang kapisah kumaha berangkat tina karena Allah nempo dunia aya beakna lain tujuan dunia nempo rupa aya ruksana kasep soten bareto ayeuna mah lamun teu nemongkeun rasanya maratas urang cinta ka Allah Gusti karena Allah abdi mika cinta ka si nyai abdi mika cinta ka si akang karena Allah cok sinopita ila cintai aku karena Allah bantuan sayangi aku karena Allah kasihi aku karena miluat meh tetunu miliki aku karena Allah bukan langit bukan bumi bukan bulan matahari kau jadikan saksi cinta hanya Allah sang maha cinta paningkeun jeung artis poe isuk alus mana sih aing balik mah nyanyi bisa salawat bisa Quran dibaca hadis dibaca eueuh sia moal kabayaan sia moal garas panggoreng-gorengna pangcilaka-cilakana di mana aya mubalik di mana aya kori-kori geus ngahargakeun ilmuna kana barang anu hina
dina kerak neraka jahanam sieun ku ayat Quran sieun ku ancaman ku Allah mantap tong sok nyepelekeun ku waligoh teh sia. Leres inget Kang Cekung Bapak Hedi hadir maneh jadi tukang pidato nyebut teh tukang pidato maneh mihape emak mah jeung apa maneh ngaji ka mamana sing karna Allah nyiarkeun agama ngamalkeun ilmu ulah sok ngomongkeun ilmu anu maneh can ngamalkeun bohong kabur maktan indallahi an taqulu ma la taqul Bapak jeung cekun dia ulah karena apa obat maneh ngaji ma apa abi rek naon di pasar ku mak jeung ku apa lamun abi ngaji karena ampo abi mah hayang ge sina sakitu mah tawab da teu salah jeung naon ku kudu ampo ku sia da kudu ku bensin ka dieu teh bener kapan cenah kudu ikhlas tah hikam heueuh kudu ikhlas kan lamun anu kori tadi balik teu mawa duit budakna jajan teweh ti mana sia lamun ajengan balik teu mawa si akok jeung dosna anakna bareng diangkat ti mana karena Allah mah urusan hate ajengan balik ngaji teu mawa amplop anu aya eusian ajengan boloh Bapak bener intong ajengan ge jalmi Seutan ku ancaman Allah sok geuleuh cenah urang mah ka ngomong amplop orang sok ngewe kan sok teh amplop teh kudu pinter jadi ajeun ayeuna bener singkarna Gusti rumah tanggana singkarna Allah nyuprih ilmuna singkarna Allah sia bakal hanya kalet teu hadir tengah peuting nang posisi sahini penting ayeuna sia abang mun dikasih kuring leres karena Gusti mudah-mudahan kahna ibu jeung bapakna penting anu ayeuna nu hadir mudah sing jadi pilihan-pilihan Allah sing jadi umat nu dipilih disapaatan tukang jeung Rasulullah sallallahu alaihi lain di aku munggu urang karek bertepuk sebelah tangan mugi Kangjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya dipayuneun Gusti Allah sing janten usul aya pengajian teu datang waktu sholat tingkengke lohor ka asaran asar ka magriban magrib ka isya ka subuhan subuh ka borangan ka boga umat kitu ceuk asupan mah urang ngadungah Gusti mudah-mudahan sing jadi umat Rasul anu dipilih ku anjeunna sajabak dipilih disapaatan ku mantenna di yaumul kiamah diangkat umat anjeunna amin ya Allah ya rabbal sallu ala nabi aqimis shalat ala habib wa salatuhu Allahu shalla wa malaikatun yurami ala al-habib sallu alaihi ya nabi salam alaika ya Rasul
ahbabtu ilaika ya Rasulullah, ahbabtu ilaika ya Rasulullah, ahbabtu ilaika ya Rasulullah, bi barakati hujjati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bi barakati syafaati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bidudaka ya Allah, bidudaka ya Allah, bidudaka ya Allah. Ajar 10.000 balik maca salawat, bibir ngumpul teh jeung hate nak moal jadi dangdang. Lisan macakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi bil Mustafa, cek hate ahbabtu ilaika ya Rasulullah, Gusti abdi cinta bertemu sareng Kangjeng Rasul, abdi kabaya hoyong ningali pabeun teh Kangjeng Rasul, hate tambah ngajerit kana tangan mau ngecek melatan, jangan hakikat cinta ka Allah sareng cinta ka Rasul. Salawat kadungan pan ayeuna mah ngeunah musikna wungkul, salawatku sesungguhnya Allahumma sholli macakeun salawat hate mah sing malatas hakikat cinta ka Allah sareng cinta ka Kangjeng Rasulullah. Allahumma sholli ala bari kayong budak bari sasapu bari keur kegero bari keur ngepel salawat anu dibaca di ka kebon salawat anu dibaca gede fadilahna maca salawat. Nomor kadua kan kurang deukeun jam 11 kurang 5 menit. Pas ambil jam 11. Nomor kedua na huruf kana kae piata taca rumah tangga sing sesuai jeung aturan agama, sing sesuai jeung aturan Gusti Allah, sing sesuai jeung aturan Islam. Loba nu kaluar tina aturan Islam. Nyambut panganten teh sileng-sena dorongkol. Tung. Keluar tina aturan agama. Beda jeung aku salawat. Qala pakai lengset. Gusti piceur aturan agama. Datang pengantin laki disambut ku sok berapa indahna jeung barokahna. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Indah. Tapi ngeslakeun cai mata. Terus medal bulan purnama Muhammad indah barokah dina maca salawat. Hayang cenah upacara adat peko kata-kata Sunda. Ka calon panganten pamekali rombongan punten liren sakedap cunduk waktu anu rahayu ninggan bangsa anu utama malati likan dina ati campa kamangka dina dada kembang tanjung anu langsek panyanda hate ayeuna urang sing daekeun gesan mapang balebat ti paling rek bayar tadi jangkai papaeun jalan anu gebat taya simpang. Namun meh kebak kalu mampa ieu acara urang pitemban kongosan bismillah malah kenging barokah ditambi kongosan kalimah thayyibah malah kenging mardotillah kabeh nu hadir anu ulu matana dipanjangan pek dengan naon diganti ke ulu mata muling pek dengan naon budakna 10 cm bina adak-adak jeding kulit sedih teh naon pek kabeh maca shalawat maca bismillah jeung kalimah thayyibah hayang ngongkon-ngongkon piminatur pek bisi kabur ibu calon panganten istri pada nyanggakeun ka nyaha ati kabeh maca shalawat nepi ka tempat anu geus disayogikeun. Tos medang bulan purnama Muhammad Rasul utama sumpingna ti negeri nu mulya yumpingan lain aku ke Kangjeng Rasul penghormatan mata genti kalimana sumpingna tamu nu mulya si heutik saeutik ku kata-kata tauhid sok jadi pemborong dina nikah mimiti mapang panganten tuluy keteh sungkem tuluy sawet bismillah ngawitan ngidung sumalindung ka ilahi bisaeun aing kitu bisa beresnya we tausiah iborong jadi pemborong nikah geus teu alih sungkul sing make aturan agama make aturan Rasul dimengur sagede naon boboko hulu panganten teh
teu ditiungan. Naudzubillahi min herang tarang nak dilegaan. Make aturan Islam, make aturan agama, make baju syar'i, rek 10 cm bisa asa ada dan loba mah dede na TV warna antara loba ajengan ngan beda aya kalimat saja mah nonton TV ada ikan ilmu dihampura ini ke tempat pengajian memeh ngalengkahkan sukuna geus dihampura dong malaikat kabeberkeun jangjangna oh soal cilakep di imah hareupeun ti Allah laras sok jadi alasan dah kadenge keneh ti imah bingungan teh mantap tong di spikeran ngaji teh loba alasan mungul mantul ka pengajian di Bojong Gambir nu kitu teh di Bojong Gambir loba pati eueuh jadi kitu teh tata cara sing bener make aturan aturan agama nu terakhir hakna hasanatun hiji panganten dalah panganten aw sing hade ka Allah sing hade ka Rasulullah sing hade kanu jadi sakin hade kanu jadi pamajikan hade kanu jadi indung jeung bapak ibadah sing beuki bener man tajawwaja faqadis takmal nisfu dini jalma ngasanakeun rumah tangga rek nyampurakeun sapangah tina agama rek ningkatkeun kualitas ibadah ningkatkeun ibadah sotenan lamun rumah tangga dibarengan ku ilmu beuki bener salatna bagi getol berjamaahna bagi getol pangaji bagi alus tutup orangna ningkatkeun ibadah ku rumah tangga hade ka inung jeung bapak rumah tangga namahan indung namahan bapak namahan keluarga sing akur kanyah tong dibeda-beda ieu mah ka inung sorangan mere daging hayam teh nu pungkilna kadi toha mah mere atuh mira pagi modal nabung udah kami toha Allah kan kami toha dina akademi inung bapak itu inung bapak salaki urang itu inung bapak pamajikan urang sing lamun hirup hayang di barong di udak-udak ka Banten di udak-udak wali di udak-udak ka Banten ai indung bapak sorangan diliwat seuing irung na kapaduk kaliwat teh punten acan karomat paling berharga diliwat indung jeung Allah wangari doang lamun indung bapak urang teh didong Allah benduk di mana indung bapak urang benduk mantak sing hade ka inung jeung bapak urang ku rumah tangga kama qala Kang Haji Roma irpidang ruti wahai manusia hormati ibumu yang melahirkan turulung tungtung dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih sayangnya doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan penta doa nu jadi indung jeung tong diliwat tong dipilaraan loba ada di dunia keneh ku Allah dicabut ketenangan hati ketenangan jiwa di mana anak di akhir zaman ayeuna loba milaraan menjadi indung jeung simpuring sabisa nangtung di panggung hadapan para ulama, para kiai, lamun syariat, terdiri ku inung jeung bapak mau berangtung di dia syariat. Hakikat kudrat irodat Gusti. Coba ampun ku inung bapak tadi dibikirkeun ku jadi inung rek bijil ti mana syariat doa nu jadi inung jeung doa inung saciduh metu sakecapnya nya sanewana kanu jadi anak ulah sok ngadoakeun ku si soleh, si bager, si pinter nyanyi, ujang kaset. Abi pun ini Umi Siti Hodijah can pernah ke anak nyebut ngaran kabeh nu 7 jadi kiai gede alhamdulillah. Haji Adang di Cibeunyi boga pasantren gede, Haji Lobi boga di Kalipucang, Wah Haji Udin di Gunung Tanjung alhamdulillah pun bapak disebut haji leutik ge alhamdulillah geuning kasohor ngaranna mah. Alhamdulillah bi Haji Eneh alhamdulillah balik bogoh kondang bi Haji Isoh alhamdulillah jadi kunaon ku sababiah doa jadi irung Umi abi terang pisan umur 120 tahun Ustaz can pernah anak nyebut ngaran-ngaran acari urang si cecek sia teh anak bebel keher sia teh keher di buku ngacalana ulah kitu kana si bagur si soleh si pintar genti ucapan adalah tujuan rumah tangga hade ka Allah ibadah si begini padu kalaku sunat kalam tengah penting kurang udang di antara salaki jeung pamajikan can disebut salaki anu sukses lamun can sanggup ngabina rumah tangga mimpin ibadah utama dina tengah malam keur wajahna batul jembring keur wajahna batul kiprah salaki ngadua mimpin nu
jadi pamajikan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya aminan kudu jadi pamajikan. Bagja rumah tangga lamun seperti gitu. Ulah ieu masalah dina pamajikan penting teh iraha nek kudu ridho Allah iraha. Allah penting kalau suka takbiro ridho na tengah penting diturunkan rezeki tengah penting diturunkan tong harees wae tobat nak dipigawe salat toat dipigawe salat hajat tahajud witir beuki witir teh bulan puasa wungkul bari imam lagi patas jurusan Jakarta sakedeungnya hadapan bulan puasa teu payu imam anu lelet mah komo bismillahirrahmanirrahim ya berjamaah tarawih nu patas papayu woi woi turun tarik capri cek mustamid subhan rek nanaonan sia da tarawih kitu wah ibadah sia budak-budak bagus naudzubillah min tartil bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahman tingkatkeun ibadah rumah salaki ngajara wae kumpul ka masjid busur tah teu beunang masa banjur ku cai saemer mah as-salatu khairum minan naum morongkol mati dok salat salatus subuh khairum minad dunya wal salat subuh leuwih alus daripada dunia jeung geus tong sarane wae disebut berjamaah lalaki ka masjid akhir zaman ciri kiamah masjid pabadag-badag masjid pagede-gede belaan dianyuk ngutangkeun dicarangkeun sieu mah nomor 1 5 juta sieu mah nomor 2 3 juta si mah kekere 1 juta diiurankeun tapi ngeusian pamubul-bubul kos kana pasangan solawatan di geruan kemudak meh maghrib ulah sok salat di imah salagi aya masjid mah pribumi atawa sema kajaba aya persibah majedok aya persibah moal berjamaah Masya Allah si masjid ya subah geus sabagian bujur teh geus getek ngadaguan maghrib tepi ka isya beda jeung di pos salat gapleh tepi ka ngaleh teh urusan tapi di masjid siga aya sireuh tulus atul yang tadi tekale kesek Allah Rabbi naudzubillahi min mantak sing hade ku rumah tah hade ka Allah tingkatkeun ibadah mahdohna hade terus taat ka Allah jeung ka Rasulna taat nu jadi indung jeung taat nu jadi salakina urang sing jadi bojo anu salehah caroge anu mudah-mudahan sing neng susah nu bade diakalian enjing sing terjalin rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah umumna mah urang anu hadir sing tercapai rumah tangga anu bahagia dunia bahagia akhirat akhir doa urang sok ngadoa Allah deui tujuan hirup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab babarengan bismillahirrahmanirrahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar amin ya Allah ya Rabbal di mana-mana pengajian di mana geus aya doa sapu jagat aya Bang Tata yang mama tamat ngaji sakitu nu tiasa kasangakeun ti awal dugi ka akhir teu malapah gedang hapuntenna akang teu engket seureus abdi lain tangkal gedang lain tangkal seureus eta mah tidak kabuluan diri pribadi abdi anu budak isuk sore kamari budak meureum anu kamari yakin kakurangan gede luar biasa bodoh yang dasar agama hapunten anu saagung-agung bae hapunten sadayana anu resna tina agama hakikat ti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan janten ilmu anu barokah manfaat maslahat dunia atau akhirat khusus anu abdi anu ngadugikeun umum kang sadaya anu ngupingkeun amin ya Allah ya Rabbal saninten buah saninten di parapatan hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan kalau ada semua di ladang boleh kita menumpang mandi kalau ada umur yang panjang mudah-mudahan urang tawang bisa bertemu kembali sareng nyisir di Hedi Nur Aini mudah-mudahan anu geus mah leuwih we batan sida-sidat nasari hayang meureum hayang kate akang bade dicana ka Cijulang abdi teh bade eureun poe isuk teh ka Garut geus capek teh geus hayang tuang jeung hayang ulang sudangkan dadang nyuguhan jeung mahana wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah waridho wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.